Alhamdulillah dinten kalima dina sasi Dzulhijjah nyata sasi haji mana ulah mungkin saketi sok sanaos. Mudah-mudahan ulah dirasakeun salah sawiusna berbeda urang sadayana dinanten lagi supaya janten ibroh atana pibangdorong hati urang sadayana. Eta anu puluhan dinten dugi ka rata-rata 38 dugi ka 8 tidin kaping 8 dugi ka kaping 13 tanah 14 rengse kaping 15 teh beres puluhan tahun ngadagoan teh eta ibu puluhan tahun belasan tahun di dagoan puluhan juta dikeluarkeun teh ukur sabaraha dinten samingon ge kurang lebih saminggu nu jadi pokokna teh angkat dinten kaping 8 beres kaping 13 di dinten nepinten nya saminggu eta teh saha kitu-kituna eta teh ibu salasna nu jadi puseur dan puncakna sadayana urang anu setiap umat Islam nu nyampurnakeun rukun Islam anu kalimah nyaeta ibadah haji pokokna mah eta ti dintenan kaping 8 salapan bahkan kaping salapan dugi ka kaping 13 dan 14 sakitu-kituna nu mawi sakur-sakur urang wabil khusus urang tacan ngalaksanakeun atana pidina tahun ayeuna teu ngalaksanakeun aya disunnahkeun ngalaksanakeun saum utamina dina saum tarwiyah dina saum Arafah kalapan salapan Arafah teh dintenan ka salapan jadi sadayana jamaah teh tumplek dina tegalan mun di urang dina lapang nu kacida legana tumplek kurang leuwih 4 juta langkung jamaah di dinya sadayana tawajuh sumujud ke Allah Subhanahu wa taala dari jeung teu pira eta teh ti lohor tos lohor dugi ka asar ka magrib beres jadi haji eta teh sakitu-kituna ieu teh sok loba urang tadaki resepna jeung sagaru mun resepna mah kadang-kadang panambahna nu jadi puncakna mah eta magrib we dintenan saha teh beres atos we geus meujeun disebut haji teh tidinya langsung berangkat ka Mina ka Musdalifah teh ngeleuyeung ngabring mikreuh mun baheula mah kukolot mah neangan batu mulung batu da mah enteng terus disayogikeun batu di wadahan di endongan pakungkur mah malung batu di Musdalifah sapenting jemput teh bahkan tiasa janten anu teu aya naon teu aya tenda teu aya naon ngagoler dihanapeun keusik taneuh pada taneuhna ge benten sareng di urang mah ngagoler di dieu teh lah gedung jeung campur jeung ti hayam ti endog segala rupa di ditu mah ngagoler salat biasa di dinya datangna tanah suci teh jeung lamun tos upami ngadampal atana pi acuk rasukan calik teh teu janten kotor putar eta pangna diraksa dimaksud tanah suci teh eta di antara ijid asa nama dikabayang abdi ge ijid asa gareuleuhnya balaran geus ai manah horeng geus ngalaman mah bener deh tapi teu aya dongeng merang teh naon sakitu-kituna ibadah haji teh tah punceurna di dinya teh nu jadi puncak di dinya kadang kabis tah ibu punten biasa janten anu hatet sumanget sagala rupana jag-jag belejag poenan puncak ka Arafah mah loba teh anu ditandu atana pi dikana amulankeun dipaksa margi naon teu damang sawalerna seueur anu dianggap teu damang repot kursi roda baru namanya di papayang jeung rupa waktu hari tama jag-jag belejat ka eta endahna teh loba anu jarag-jag barudak norak ke di tenda teh nya di Arafah teh ibu di tenaan make papayung raos teh caling di dinya kabayang raosna teh rasana teh di kusir rencana teh naon nu nikmat bahkan niat ti bumina ti lemurna rek ibadah haji teh katinggal di dinya nu guling kasahan mah nu hayang kacai wae mah nu leungit wae mah kitu teh
tepira yang kajaman cenah widi heula jamaah pan guruna mah cicing di jero tenda jeung panas jeung naon teh keluar tenda teh sami itu aya tempat toilet teh WC di payun tepira mentas da deukeut eta teh parang di kajaman teh aya disadiakeun segala rupa keluar tidinya da geus sidik tadina ge bijil teh tidinya kalau teh ka tenda anu asal tah sabaraha puluh urang langsung padahal di payun. Naudzubillahi minalik janten gambaran kanggo urang puseur enteng deukeut loba nu mahiwa loba nu misleuk loba nu dijalikeun loba nu kasasar padahal enteng padahal tempat asal dihareupeun tapi naik mulang ka mana nah abet abdi apal pan kitu tugasna teh geus calik teh teu jongjon telepon ieu ya si abah anu si ibu anu di zaman ini jamaah saudara sekian kecil batur ke wukuf teh abdi mah neangan jamaah nu leungit tah ku hebatna jeung ku kerenna sakitu keur leumpang sok ditutuyun teh digegendeng aya tempo ka langsung mah teh ratusan meter jauhna teh ngaliwat 10 tenda aneh cinta keur ka langsung jeung keur normal jag-jag keur ka langsung jag-jag tah eta seueur ka jantenan teh dibuktikeun ku Allah janten gambaran ibu deukeut eta teh tempat asal tapi loba nu kasasar mana horeng jadi heunteng oge kadang-kadang deukeut ieu teh parentah Allah teh deukeut ka nyaah Allah teh hidayah Allah teh deukeut ka urang di alam dunia di urang di lemur jadi hentengna teh tiasa kacana kalau deukeut dituduh Allah tapi sakitu deukeut loba anu nyasar loba nu teu asup pada deukeut ka masjid deukeut ka madrasah tapi loba nu kasasar naon kasasar teh nepi-nepi ka masjid teh nepi ka madrasah teh dugi gambaran eta teh nu sakurah-kurah nu caritana rek nyampurnakeun ibadah haji tumplok ngariung di dinya ka tembong di dinya sumujud rami baca lirik sagala rupa dan rupi-rupi gelisah teh mah nu kumaha teh kuas leumna urang jamaah Indonesia selfie teh mah keur wukuf teh mau foto keur cik atuh keur wukuf-wukuf mah ente aya wae Bu naon gambaranna aya we katawis anu ngahruk teu lemek teu nyarek nyurcut cipanon jeung sangar tah eta teu kagoda di pasihan tuangun simpen di dinya teu katoel-toel camek blek di dinya teu sirikna sagala rupi diamas endah katingalina betah padahal teu sakedik bayung yang kayak sangok roti sagala rupa mir teh hiliwir mau bau teh mati kesang jeung pada jalma pangareneng ngareneng sadayana istri pamegat istri di sekatan jeung sagala rupa nu gandeng teh anu cocorowokan teh katawis Bu di dinya cek ibu teh nah ini apal kitu pan abdi mah benten sareng jamaah aya jamaah anu mandiri jamaah pribadi mah plak tong ka mana-mana jangan sujud abdi mah mun ka mana-mana lamun cicing teh salah tos beres leuk nangtung kuliling ka ditu kuliling ka di tempoan sabaraha urang leungit sabaraha urang eueuh teteh ka tempo keuleung ka ditu tah digersakeunana tah sakumaha teu cereutna petugas model abdi ibu teu balik sagala sakumaha panas mentrena da teu capek eta neangan jamaah eta sanes abdi mungkur rata-rata tah kanyaahna Allah dituduh Allah Rahman jeung Rahimna Allah moal ngantep ka jamaah anu nanti anu hayang taubat dina Arafah harita tumplok kadehanana bila mana anu kasasar ka petugas rek ecereuk teu ecereuk model abdi petugas da dibere jag-jag Bu keuleung ka ditu keuleung sakitu panas mentreng teh teu ieu nanti saur paripaos mah teu boga rasa teu boga rasa capek lenglengan anu dina hate teh sok sieun ieu jamaah aing ka mana beunang anterkeun neangan deui beunang anterkeun asup leos deui makanya tegalan sakitu teh teu aya ieu-ieuna bahkan eta pusat puncakna panas teh harita di jero auhan nu ngaraos takbir tasbih sadaya ngan calik jeung sagala pas kaluar ngubeng di luhur teh ku kapal nu ngajaga
Oh, udah pemerintah Saudi sih, nanti 4 juta mana ngabom templok sadaya, letis teh, hempak merbayak eta tenda segala rupa di jalan mubeng ambulan, nah iya anu sarumanget di awal tempo brak teu damang, waktu itu kan digusur bu, kudu naon sapari wukuf disebat teh, karena ambulan nuker dek dioperasi oke ngahaja, dina ambulan terapeng bu jamaah-jamaah anu teu daramang repot, anu teu bisa mafa, anu bade dioperasi bahkan dioperasi di jalan mubeng bat 5 menit di luhur nepi ka bade asar teh sadayana ngantri eta nante ambulan teh ngajajabkeun jamaah anu supaya tiasa wukuf margi percuma puluhan dinten kadinya di Mekah rek bulak balik eta umroh tapi dina wukuf di Arafah teu dugi teu sah hajina sabab rukun eta rukun haji di dinya matak anu teu damang repot oge ngapan sakaratul maut punten sakaratul maut erek sekasarna mangeus culah cileuk sapanjang hirup mah digubuk teh ambulan teh dibawa mai urang ditu bu teh kanyaan budut teh dadet anterkeun biur ngajalankeun teh tebih ti urang keur majalan gede biung blesur mobilna diwaktos ribuan ambulan tak keung keluar teh dilebat sedih matak sateger-tegerna jamaah sateger sakuat-kuatna jamaah poe harita mah keur wukuf nyacrakeun cimata kabehanana naon di jero aweuhan kudu ngadaroan ku istighfar ku syahadat ku sholawat sanes kantena ku ngadua di luar ku ketir salat tangah ka luhur kapal mubeng ngajaga pan dilindungi teh da kabayang lamun teroris teh mah rek hancurkeun umat Islam harita bom eta Arafah 4 juta jelema da hancur sadaya mangkani sadaya daya anu sigap sadayana tungkul sadayana sumujud sadayana tah nuju di dinya teh gambaran ku bisa kedik dicarioskeun da abdi pang tugasna ningali kakurangan batur teh da bisi leungit teh nu nikmat ngaoskeun istighfar nu ngaoskeun sholawat anu tasbih nikmat bari jeung anu nyacrakeun cimata anu teu apal kana waktu jolo-jolo seep waktu mah teh puncakna ijabah doa teh nalika di Arafah nalika keur wukuf mata sok ceuk khatib teh ceuk petugas ceuk abdi teh boleh bapak dan ibu silakan hari ini boleh dihubungi orang tua memboga indung bapakna bojo suami istri anak anu sok telepon da zaman teh di video call kabehanana teh sok nu sempet mah telepon sok penta pangampurana ngadoana hayang naon puncak didinya tumplekna didinya berarti saeutik bu nu teu apaleun teu apaleun teh kudu bisa telepon tujuanna naon supaya bareng harita ngadoana telepon haja ditelepon jeung sagala anu nyambung anu henteu sok tumplekeun didinya anu bayeung yang we hareudang we hayang kaluar we ti tenda hareudang abdi mah hayang ka jaman hareudang teu kaluateun seueur kekuatan dikir wiridan padahal buseurna dirinya ternyata eta teh berawal tina berpemberangkatan awalna urang alasanna modal urang teh geus kaluar tidinya kaluar tina tenda loba nu teu baralik deui teh linglung jarak da asa ieu cenah tenda teh pas lebet hatu warau da asa ka dieu jalan teh tapi ditelusuri nah jadi ngajauhan sing horeng ngajauhan tepi henteu parohon di balik ka asal jadi enteung kamu abdi jadi gambaran kamu baingan eta teh gambaran kahirupan urang teh lain ngumpul di dagor ku Allah dibalas cenah ku Allah kalakuan urang di Indonesia bakal dibalas cenah di Mekah mah bakal aya ganjaranana bakal aya balesanana bakal katemong da geuning kitu salah sabios teh lain ngumpul kedah tunggal teungeul itu bakal kateungeuh tua-tua jeung sagala rupa bakal itu ternyata dina hal aya pituduh di lemur teh aya masjidna aya madrasahna aya umajagana kahadeanana udah bongantara daek katembong teh rasa ieu jalan teh anu bener teh noyod we geus dibejaan eta teh noyod di kalangsungna keur kitu mah keur kalangsung mah gancang leumpangna teh keur kana kagorengan mah pan urang teh noyod jalan teh teu karasa jauhna teh beda jeung kana tempat kahadean nah bolak balik kita tengah ieu dengan geus jauh padahal ieu teh urang teh
ngaliwat asup deui geuning di dieu padahal mah tadi geus kuliwengan ngan emut cenah urang teh rumasa loba dosa bray asa bray jajal ieu geuning mulipeng muriling di dinya balik deui ka dinya balik deui ka dinya eta gambaranana ibu ieu teh geuning salah sawiosna enteung ari kanggo abdi mah tiasa janten enteung kanggo ibu tiasa janten hidayah ti Allah teh teu jauh pituduh ti Allah teh teu hese bahkan tiasa janten sakuliwang urang pangeling Allah teh nu ngelingan teh hakikat nama ti Allah ti bisa jadi ti anak urang ngelingan teh bisa jadi ti dulur urang bisa jadi ti baraya urang bisa jadi ti keluarga urang bisa jadi anu ti sahanapeun urang ngelingan kana kabeneran teh ngan ku sabab urang masuk dititipan ku rasa sifat sombong asa bener noyot we asa lempeng we sing horeng tempo di dagor geuning noyot kieu teh bisa jadi kalangsuna jauh tina rahmat Allah padahal ceuk urang mah asa bener. Nah jadi untuk orang bisa jadi ibu sadaya gambaran di ditu ku abi dongengkeun gambaran kahirupan di urang oge seueur teu sakedik anu noyot nu hare-hare sakitu deukeut pangeling Allah Subhanahu wa taala deukeut ieu teh panggupai Allah Subhanahu wa taala komo ku zaman ayeuna digupai ku Allah supaya salat digupai ku ngaliwatan adzan digupai ku Allah supaya ulah cicing dina kabodohan digupai ku naon ku rotinan ku kumpul ku majelis taklim sabaraha urang nu daek sabaraha urang nu hayang sabaraha urang nu semangat nu inditna kan hese rek asup teh berat rek ka pangajian teh seungah komo nu kakara mah sok sieuna itu ngageureurkeun geus roti nu kunaha can ini teh da geus sakali ini teh kudu terus coba era lamun eureun teh mantap tong waka tah loba nu seungah kitu teh seungah kana kahadean beda jeung kana kalangsu mah ganja jeung asana teh digiring tanaga teh asa gede kana kagorengan mah tanaga teh asa gede model tadi teh sakumaha repot ditutuyun lempang teh keur tawaf digiring tapi kalangsung mah gancang kalangsung mah kana kagorengan mah gancang jeung tanaga teh nafsu teh ngadorong supaya tanaga urang ngagedean jeung sumana tah endeung urang oge eta ku abdi dongengkeun di ditu urang dituduh urang baraya urang di daritu kararitu teh tiasa janten rupani kitu teh didongengkeun ayeuna ge taun ayeuna bisa jadi moal pati jauh bejana nu taun ngalaksanakeun ibadah haji sami we cenah wajin karitu unggal taun ge aya we berarti bisa jadi enteung jang urang oge nu can berangkat model urang sadayana entah can waktosna atau muntah teu ngalaman jadi enteung oge yang urang sadayana jeung pangeling deukeut di urang teh teu hese bahkan teu maha beuh ngelingan teh bisa jadi ti budak urang ti incu urang anu diajar alif-alifan diajar ngaji leulitikan tos teh polos budak teh sok ngabejaan sok ngelingan ka urang teh urang sok ente wah budak apal dinaon padahalnya eta teh bisa jadi eta teh pangeling hakikat nama Allah ngelingan urang mah urang we sok hare-hare nalika geus kalangsu jauh didagorna ku Allah ku kasusah ku kabung teh ku kasusah ku kariweuh jauhna deui rahmat Allah ku tenang ku henteu tenangna hate kakara geuning urang teh kalangsu kalakuan teh geuning urang nyasar kahirupan teh rek balik deui teh hese naon sababna cantang tu aya nu ngajajabkeun cantang tu aya neangan cantang tu aya nu ngelingan deui tah kuasa kitu mumpung loba nu ngelingan masjid ngelingan na speaker ngelingan di pengajian sok kumaha teh ngagupayan ku balad ku babaturan nu teu boleh nganter atanapi nu nyamper eta teh hakikatna Allah ngelingan ka urang sadayana ngan urang sok rajeun ngahare-harekeun tah eta teh biasa janten jang urang mah mudah-mudahan we ibu eta mah kang enteung sarewat sekilas kamu dongeng mati sim kuring tah wukuf puncakna di Arafah teh puncak kagiatan sakitu-kituna nu puluhan dinten teh ngan pokok nama di kaping 8 di kaping 13 14 kitu-kitu na teu aya kajabi euy beres ti dinya teh sok nu ngeuleuyeuh heula zarah ka ditu ka dieu ka ditu tah eta mah apa nambahna tah kitu